Cokor aing meni nelek teh ieu aing disetrap ku indung aing ye. Aduh aing hayang main bola ye. Tah ayeuna ngajedog sia di dieu nya. Ulah wani-wani main bola deui. Ku aing disetrap ayeuna sia. Lamun wani-wani main bola deui disetrap deui leuwih lila ku aing nya. Sok ngajedog ayeuna di dieu sia disetrap ku aing. Sok ulah milu-milu main bola deui jeung babaturan sia. Eueuh gunana sia main bola teh mending belajar di imah. Tadi imah di jero imah mending belajar wae. Juara dunia mual sia teh kos maisi. Aduh ma, ampun aduh turun ieu mah mana. Ayeuna aing arek ka pasar arek belanja nya. Keun ulah mangkat. Modar sia. Tuh man tuh dah aing ah. Emang enak bisa Arek naon sia? mending ge milu jeung aing main bola nya. Milu ngeunaan resep tuh di ditu main bola. Aduh itu aing meni urang nyorocor ieu mah aduh teh tadi aing disetrap ieu mah. Ayo milu jeung aing di ditu di lapang banteng main bola. Ayo di ditu si Jajang geus nungguan wae itu di lapang banteng. Ayo rame teh. Tapi aing keur disetrap ya ku indung aing ditunggu ka mana-mana. Mangkat wae enak mah jeung aing main bola. Tapi ieu eta imah saha nungguan eta kumaha aing lamun mangkat eta ke indung aing ngadat deui. Goblok udah pecat tawa ya. Ayo, sok tenang weh. Cekena aing nyamper ka imahna caritan teh nya aing mani kagugu eta manehna keur disetrap di ditu di imahna mani eta kuturna mah ngaroncor-roncor sia. Aing mah hayang seuri. Udah sih, ajo emang dah anak mami tuh goan. Ayo geus lah main bola lah, ngomongkeun aing wae. Ayo sok der tendang bolana. Sok saya jaga gawang itu.